batur. Ulah boga sangkaan bakal salamet jalma-jalma, ulah boga sangkaan ka jalma-jalma anu bubungahan di alam dunia punya sarkeun nu sejen. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Terus eta jalma-jalma anu nyasarkeun batur teh deui seneng pisan dipuji kalawan perkara anu manehanana henteu migawe kana eta perkara. Naon nyekel paguh kana perkara padahal manehanana sasar. Manehna hayang dipuji rarasaan manehanana mah bener ya, padahal nama sasar. Bunga teh bisa nyasarkeun batur. Manehna hayang di alam asa-asa bener padahal masalah. Bunga manehanana bisa ngajak batur dina salahna. Golongan jalma-jalma kafir Yahudi jeung Nasrani. Fala yahsabal. Maka tadi we fala tahsabannahu gitu ya. Bima fazatin minal adab. Fala tahsabanna maka ulah nyangka temenan anjeun. Hum ka eta jalma-jalma anu karitu Yahudi Nasrani. Bima fazatin kalawan hiji tempat itunya anu bisa salamet minal azabi tina siksa di akhirat. Ulah boga sangkan kena bakal salamet di akhirat. Jalma anu kitu kumaha eta anu manehananya sasar bari jeung bunga bisa nyasarkeun ulah boga sangkaan maranehana bakal salah, bakal aya tempat di akhirat pikeun nyalametkeun diri tina siksa Gusti Allah moal balhum fi makanin yu'adzabuna fihi. Balita maranehana pasti bakal di jahanam kena nya di hiji tempat anu mana maranehana disiksa di eta tempat. Kedua rek saleuri ayeuna oge nya rek saleuri perhubungan rek kumaha oge ulah kabita saeutik oge nya ulah kabita sok sanajan bunghar sok sanajan jag-jag awakna sok sanajan luba pakaianna sok sanajan palinter neangan duitna ulah kabita sabeuna picilakan ke picilakan ekna bunga sakedeut aing kere cilaka nya ulah kabita kudu kitu jangan kabita mah ku jalma bisa ibadah model zaman ayeuna mah nyasarkeun teh umpamana teh nya nyegik teh naon teh meureun kadinya nya contohna anu asalna mah jalma-jalma Yahudi jeung Nasrani zaman ayeuna tah Nasrani eta ya termasuk Yahudi oke itu termasuk Nasrani mulamun Nasrani mah Katolik mah itu munggah hajina teh kudu ngristenkeun urang Islam itu gitu nyasar jadi pucuk urang nyasarkeun urang Islam diajak sasar kumaha Katolik mah kitu mata naon kana teh misi nanti kitu kudu ngajak ka can sampurna Katolik teh lamun can mawan atur asukan agama enanan tak mal eureun itu tuh bisa bicara ieu kabeh ya dinya kitu
boga sangkaan bakal salamet engke ulah kabita kudu kitu. Ulah kabita mah ku jalma nu baris ibadah sok sanajan hartana teu sabaraha. Walahum azabun alim, walahum jeung eta ditepikeun ieu ladina azabun ari siksa alimun anu nyeri anu nyerikeun engke di jahanam. Ulah boga sangkaan halus itu ulah kabita saeutik oge. Yang naon da boga waras kalah ka jadi pidorak kali, boga harta jadi pidorak kali, nya panjang umur pidorak kali. Jalma-jalma kafir menerek kabita ku jalma mukmin, jalma mukmin lamun waras dipakai ibadah, boga harta pakai ibadah, nya jalma kafir pakai doraka wae jadi siksa BKBK itu. Walillahi mulkus samawati wal ardh, walillahi jeung eta tetep kagungan Gusti Allah mulkus samawati ari karantuan pirang-pirang langit wal ardh jeung bumi. Kabeh bumi jeung langit kabeh nu Gusti Allah dan madameun Gusti Allah nu boga bagi Gusti Allah. Khazainul mator wa rizki wa nabat wa guriha, gudang-gudang hujan, gudang rizki itu mentatangkala jajadian sakabeh kekayaan aya di langit jeung aya di bumi kabeh Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu jeung ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana setiap perkara eta qadirun anu kawasa. Di antara kekawasan Gusti Allah tahdibul kafirina wa ija'ul mu'minin, nyiksa jalma kafir nyelametkeun jalma mukmin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati saestuna dina ngadamel atau dadamelan dina jajadian pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi, wa ma fihi ma jeung naone perkara anu aya di langit jeung di bumi, pirang-pirang kaajaiban yang pirang-pirang kaahengan anu aya di langit jeung di bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari jeung beda-bedana peuting jeung silih badan ya, peuting leungit datang berang leungit datang peuting, kadang peuting leuwih loba tina berang, kadang berang leuwih loba tina peuting. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat yakin eta aya pirang-pirang ayat, pirang-pirang perkara anu nuduhkeun kana kawasan Gusti Allah. Jangsa khusus di ulil albab, pikeun jalma-jalma anu Tuhan akal. Naon bae nu aya di langit jeung di bumi, kaahengan-kaahengan anu terjadi di langit jeung di bumi itu teh kabeh oge nunjukkeun kana kawasan Gusti Allah. Jadi dalil ngan henteu kabeh jelema ngalap dalil kana perkara anu aya di langit jeung di bumi, khusus nu boga akal unggul. Nu teu boga akal mah teu kahartieun. Ningali aya nu boga akal mah ningali naon bae itu teu leupas karena ningali anu ngadamel eta perkara. Ningali domba itunya, kalau ningali domba terus di pikiran, boga akal ya
akal teh langsung kelabang nya kawasa Gusti Allah nya. Itu nya. Ningali naon ningali hujan terus di pikiran itu nya. Nya nunjukkeun kabeh perkara nunjukkeun kana kawasan Gusti Allah. Naon bae pokona mah. Naon bae aya di langit jeung di bumi ieu di pikiran sing tembus kanu ngadamelna. Da kabeh ge aneh. Kabeh ge moal aya jelema anu bisa ngieun sato mah sok. Paling maksimal ngieun robot. Ya. Moal bisa jadi sato mah. Moal bisa ngieun robot nu bisa ngising. Dari nu hirupna kudu ngisi kudu dahar paling lamun robot lamun ku listriknya dicas sebenarnya mau bisa anakan robot balik kudu dijieun eta da Gusti Allah mah Masya Allah datang ka ilaha bae ge moal aya bisa ngieun makhluk hidup salida ti Gusti Allah. Dia tatangkalan sila hidup itu moal aya bisa. Ya. Datang ka kiamat oge moal paling ieu bohongan. Tapi khusus eta teh nu boga akal, anu teu boga akal mah ieu nya. Teu pangaruh teu jadi pikiran lempolan bae nya teu teu nepi bae ka Gusti Allah. Lamun akal jalan mah naon bae ge nempo teh sarua jeung nempo Gusti Allah gitu lah. Matakan geus ieu mah mafi jubah ilallah teh. Jadi ya nu di jero baju teh Gusti Allah gitu. Maksudna kumaha? Setiap ningali naon bae perkara tembus di pikiran teh ka anu ngadamel sakabeh perkara nya Gusti Allah. Jadi ningali domba ingat non katingali teh anu ngadamel dombana Gusti Allah ka kawasan Gusti Allah. Ningali sieueum itu tembus kana anu ngadamel sieueum. Assalamualaikum. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد